Enggak atuh. Naon? Salaman. Kan pamajikan soleha. Geus ka dieu. Cicingnya. Cicing lah tungguannya. Teteh lah guys, ku jabatan pemajikan ge. Eleh, aduh, pengenyeunkeun kopi meureunnan guys. Geus ayeuna mah pangpeserkeun gas heula. Meser gas. Kurang ditahan meuli gas. Ya atuh. Atuh pajabat itu keluarga era. Cuma kudu bisi keburu tutup. Enggeus pangmeserkeun gas heula. Si nurut maneh teh. Jom, idit. Awas ya dia jadi temen anggas. Baliknya. Kemari jadi tukang ojek dijajah, ayeuna dijajah deui guys. Aduh, meuli gas. Ini mau bilang keluarga banyak. RT dititah meuli gas, aduh. Mang Asep. Neng Sasa baru pulang. Sembarangan Mang Asep. Pak RT. Lupa ya. Oh iya Pak RT mas lupa habis beli gas. Iya. Enggak, masa pejabat beli gas Neng Sasa mah malu atuh. Pejabat beli gas mah ini mah lagi olahraga tuh, lihat. Olahraga biar sehat. Kan udah jadi pejabat mah harus sehat. Oh olahraga ya. Ti tadi di dagoan meser geus teh datang kalak kikituan naon eta teh. Geus ka dieu geus. Geus kalak kakak cekik jeung budak geuningan. Neng ojek. Naik aja, gampang. Naik. Naik. Di sini, Neng. Nah, sampai. Ayah.